Si Asep keur naon aing sampeurkeun. Anjing. Sep, Aing. teh ka mana sia disampeurkeun keur atuh? Aing. Area aing panggil sia teh pasti bakal curhat deui teh. Sok kagak wae lain rek curhat urang mah ayeuna mah. Terus rek naon deui atuh moy Yuh aing. Urang teh rek ngajual motor, Sep euy. Lamun karena bisnis, oke, ku aing layanan. Motor mana yang dijual? Motor urang. Oh. Anu motor nu mana ieu teh? Jeung hayang sabaraha? Nu urang teh anu Supra Bapak. Hayang sabaraha? Dimurahkeun Sep urang mah bae 2,5 juta. Gampang loba aing ling-ling motor klasik itu mah aing loba. Oh, motornya mana tuh di bawah sih teh? Dengan motorna teh cokoteun Sep euy. Nya cokot atuh. Motorna teh di kabogoh urang Sep, sedangkan urang teh pan geus pegat jeung kabogoh urang teh nyeri Sep hate teh urang teh. Anjing, Nyeri teh Sep euy urang teh. mah nya aing mau ka dinya deui Anjing pek we tam uruskeun ku sia aing mah nya aing motor geus aya di sia. Jadi aing kudu titah nyokot ka kabogoh sia kitu. Aing mah lieur sia mah Masih sampai uruskeun ku sia aing lieur aing mah. Pek uruskeun motor mah aing aya motorna curhat sih saeutik Sep. sayang Goblok kagak ningalkeun. Sep,